Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Aya hiji riwayat Tidak matarna ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min sulasin. Ketika maut salah sahiji anak Adam mangka putus amalna kecuali tilu. Shadaqatin jariyatin aw ilmu yantafa'u bihi aw waladan solehan yad'u lahu. Anu kahiji nyaeta shadaqatin jariyatin, sedekah amal jariah, harta anu ditasarufkeun, dijariahkeun, disodaqahkeun ka masjid, ka majlis, kana sakur-sakur anu ngajadikeun ibadah. Eta anu baris nyelametkeun urang, dibelikeun kana karpet, selagi eta karpet digunakeun dipake ibadah, eta bakal terus ngalir ganjaranna. Belikeun kana Al-Qur'an, kana naon wae perkara, selama eta masih digunakeun maka bakal terus ngocor pahala ganjaranna. Au ilmi yantafa'u bihi, jeung nu kadua nyaeta ilmu anu bermanfaat. Hiji jalma anu berilmu tuluy diamalkeun ilmuna, ka murid-muridna diajarkeun nepi ka bararisa, tuluy ku muridna diajarkeun deui ka muridna deui nepi ka bararisa, terus menerus kitu jeung kitu, tah eta moal putusna, maka ganjaran terus ngalir kanu ngajarkeunana. Ilmu anu manfaat. Nu katilu nyaeta waladan solehan yad'u lahu. Budak anu soleh anu sok ngadoakeun ka indung bapana. Sabab ari budak soleh mah pasti pagaweana ibadah. Saban waktu eta pasti ngadoakeun keur indung bapana, bahkan dulur-dulurna, bahkan sakum-sakumna, ahli-ahli lemburna. Maka untung lamun dina hiji lembur aya budak anu soleh. Lamun soleh kabeh mah tah kauntungan kanu jadi kolotna, sabab lamun kolotna cilaka ge keur kekelebekan dina seuneu neraka, bakal bisa nyapaatan, bakal bisa nulungan eta budak nyalametkeun, dikasurgakeun, sabab geus dianggap sukses ngadidik anakna. Jadi untung lamun boga budak soleh teh sok ngadoakeun saban-saban waktu. Oh abdi ustad anu ngaos abdi mah teu tiasa ngaos naon teh, makana abdi mah sok miwarang ajengan, miwarang ustad lamun hiji waktu teh ngintunan doa keur almarhum ibu bapak abdi nini aki abdi. Kumaha kitu ditampi teu? Dijawab ku abdi, ditampi sami, sabab hiji sedekah di atas namakeun seseorang. Lamun seandainya manehanana teu bisa, maka ngawakilkeun ka batur eta oge sami, nu penting ikhlas. Tandanya sedekah ngirimkeun doa. Nang ari ka batur mah meureun urang jarang, sabab urang ngadaguan di mana urang boga milik rezeki. Sabab kudu aya terima kasihna, kudu aya narima pagaweanna manehna, jeung urang kudu daek ngasihna. Lain ucapan hungkul terima kasih, hartina kudu dipasihan. Artos ge beda jeung bisa sorangan. Bisa sorangan mah urang saban-saban waktu, tapi lamun ngawakilkeun atau napi miwarang nu sanes mah urang jarang-jarang, moal bisa tiap hari, moal bisa unggal waktu. Tetapi sami wae sae eta ge komo, bahkan lamun arek unggal poe mari aya mamilik rezekina gitu. Ustad kalebet teu abdi kana murang kali anu soleh, selama memang niatna karena Allah jeung nyaah kana jadi kolot, maka
kalebet kana anak soleh. Jadi sababaraha cara bisa oge ku cara kitu, tapi panghade-hade nama anu ngadoakeun ku sorangan, bisa sorangan, bahkan dina rajin ibadahna naonna sagalana ta eta. Maka keuntungan sebagai kolot lamun mibanda anak anu soleh. Hartina dunia akhirat bakal nyalametkeun budak anu soleh mah moal ngerakeun kolot moal. Jadi di dunia nyalametkeun, di akhirat ge nyalametkeun. Beda jeung budak anu memang teu didikan agama. Bahkan mungkin bisa nyeakeun harta kolot. Kadituna moal bisa nyalametkeun, kecuali lamun boga kasadaran atanapi sok bergaula jeung jalma-jalma soleh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, kukituna lamun seandaina kolot urang geus teu araya, maka urang kudu sadar, urang kudu ingat, urang kudu ngintuna doa pidoa ka almarhumah anu geus teu araya. Jadi lebah dieu urang penting pisan ibadah, ngadoakeun saban-saban waktu anu geus teu araya teh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, anu parantos dia dirugikeun mudah-mudahan aya manfaatna khususna keur pilbados umumna keur sararea. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.